Samson uang berian dia. Marani baru bakal deh. Iya mah. Akhirnya gecok tuh molor hujan nggak ganggu wae ngarihan hujan gila itu kada hati kurung dirinya kau garis apa objek kritik kali tadi ya Harium. Lagi dah letak. Ada kamar anak sebelah ya. Ditanya tengah curang sini kamar anak. Kedu kale cison ngan hujan. Terserah kau di mana? Ente. Atau di pondok itu tempat ente nya. Ya kan bae ente mah. Ngan ayeuna mun kehujanan pasti nyarekan kolot maneh. Kalau mereka duka leci nges hujanna root ini air mah tambahin ayo aya kopi ngan uduna teu boga mana baru ka ditu Aya udun mah nganu Bapak Uing letik-letik mama udun eta bapak sila meureun eta neangan rokok emung ieu Bapak Uing nah atuh ieu bapak maneh bapak kumaneh maneh sesok urut meureun nya nyarekan supaya dibejakeun geus kadeukun kumaha lah karena raon di darinya di mah dewek ngalariung kita rokok yang udud bener son laki ngan urang mananya peda aya kopi ngan ududna eueuh ayeuna nya ka barudak aya nu salasa urang mawa udud si laing mah tuh menta we ka dewek hayang udud mah tuh rokok aya tuh padahal mah make menta ka barudak si laing mah ko slim kolot we atuh Wah, kamari ge deureuyan ku Samson. nyanya son dieureyan dieureyan kumaha king tak gegecok baong urang keur macul digale teh menang macul aing duh bae diudag Wah, kamari guys. Adik urang si Meher diheureuyan nanya ke ninung urang. si laing nanyakeun sate bisi eueuh inung maneh ka mana gitu maknya mungkin atuh da mangga boga pamajikan Kamari ge Mang Samson maek mere es bonbon ngan tapi ulah dibejakeun. son kumaha masalah barudak teh kamari teh urusanana pada diacak-acak heuh eta nana naon durukan maneh kumaha ayeuna aturanna tah lain kitu king kamari teh urang teh barudak teh ulin ka urang ka kebon ka ditu ngan barudak kacak-kacak pagawean urang ngan kapaksa ku urang teh nu hiji diudag pokona lalumpat barudak teh ngan sabab urang pusing kapaksa ku aing teh meureun anu hiji dipangul wayahna we kita tanggung jawab ku barudak tah papatahan ku si laing pagawean urang diacak-acak atuh da sok eta ka maneh lah nyarankeun tah gegecok Badung teh nya lah dijiwir-jiwir ceulina tah budak leutik tah bangor bila-bila mah teh budak saha teh coba nyaran ka maneh kieu lah urus tah gegecok tah barudak kumaha ceuk Samson ayeuna Samson geus nyirimkeun ka Abah maraneh teh geus ngacak-ngacak lurukan kebun Samson tah kumaha mun kumaneh kebun Samson dibenerkeun deui jurukanana ka kebon daek teu Mung dadang mah teu miluan kamari mah teh barudak meureun. Maneh miluan. Urang mah kamari mah teu miluan.
Wan mana mga wadul kamari ge. Ayo nama. Balik kabeh itu ngawaro kakolot mah. Yung balik siya ko ayo bago kayo na mahal. Go siya. Go, so ang kurang juara. Ayo mah.